makanan basi laler entep aya makanan-makanan nu teu ngeunah cak urang laler entep di tai kebo laler entep di tai sarwiti entep ae laler teu kira-kira laler di bangke ge laler entep ae nu mancak cek teh manusia bakal digambarkeun kos laler di mana selalu nimbrung di mana bae kiai di partai aya kiai, di pemerintah aya kiai, di zikir nasional aya kiai laler. Hese neangan kiai nu lain laler ku ari. Zaki ge bingungeun, cak Zaki di kabupaten kiai laler kabeh. Atuh meureun janyanana piteup. Hiji laler piteup. Heula tenang iya lain cak kula cak tuan seh mun marah ka kula marahan sia tuan seh aing nerjamahkeun bahasa tuan seh di akhir zaman tahun 2014 kiai bakal jadi laler kabeh sebab pamarentahna piteuk kabeh Habibna anak piteuk cenah kiai ora sok sombong ja kiai osok aya di imah camat aya di imah bupati aya bahkan di saluhureun imah bupati je kiai aya keur ieu kapangi ku kula di Jakarta di imah pejabat yang marhaba eta cenah laler tah lain aing mah keur nepakan laler tah kade bahasa Tuhan Syekh anu luar biasa indah didengikeun anak nikmat karasana nyelesep ka jero hate jang tobat mah ku baha Gusti Allah ya karim hiji-hijina bahasa Tuhan Syekh mah pohara jasa nu mantak Tuhan Syekh teh ngahudangkeun urang supaya urang teh ulah hees bae abeh urang hirup ku ari teh hudang katempo geura alam kubur katempo alam akhirat dek di mana baik orang hirup jadi kiai sing jadi kiai lu nempo alam akhirat jadi ustad sing jadi ustad lu nempo ke alam akhirat jadi pejabat sing jadi pejabat lu nempo ke alam akhirat jadi pedagang sing jadi pedagang lu nempo ke alam akhirat jadi petani sing nempo ke alam lu itu jadi karyawan gitu kene lamun geus kos kitu senangeun Kangjeng Nabi urang Indonesia moal kadenge anu korupsi